Nah, bos, ini balong lah bos ya. Yuk, ayo udah, tinggal ayo. Nah, bos ini bos, balongnya bos punya aku teh bos. Sabaraha meter itu luasna? Nah, palingnya 10 bataan bos, 10 bata. Yang sabaraha ya tadi jualnya? Nah, murah kak bos mah. Sabaraha? Di santai lah bos lah di dia ya. Mari kita merokok dulu ya guys, bos ya. Ini tarik ispisan jadi mah ngaranna jeung saung lamun balong ieu di jeung saung. Aduh. Tah, lamun yang botram. Lamun kok bos di modalan mah di dia nganggo naon teh tampian ta musola nekeun kacida bos. Nya bener. Yang mayorannya duh. Ngaliwat di dieu tuh suasana pedesaan bos di dia mah bos. Begitu emang Nur yang sabaraha balong dijual teh? Lah kak bos mahal-mahal bayar 10 juta bos. Anu bener ya 10 juta? Serius, topoe 10 juta tah keun we lah. Jeung lauk-laukna kabeh? Kabeh bos. Yang geus tuh jadinya dibayar ku saya nya, ieu balongnya. Dealnya ditransfer ku abi nya 10 juta. Nya nomor rekening kana tos aya nu jelas kapungkur nya. Kintun dia bisa hilap. Oh, siap. Tah, ieu cil balong mah cil. Nah, Wak. Ieu. Anu ieu? Oh, Wak. Nila loba namanya. Anu ieu Wak, Heeh. yang sabaraha we ieu teh? 20 ya teh 20 juta. Aduh, teu bisa kurang. Keur naon maneh Nur di dia? Ya urang nawarkeun balong ya nu emak teh ka bos Nova geus jadi 10 juta. Nah, 10 juta aing nawarkeun ka si Acil ge ka bapana ta 20 juta. Mang Nur ieu kumaha tuh mun teu jadi geus dibakan geus deal bieu bade ditransfer ku abdi 10 juta. Duh, wayahna bos. Itu kilancek dijual 20 juta cenah. Maneh mah tara-tatanya heula tuh dah Mas Sur. Main jual wae sia mah. Daripada dami heula. Pan heueuh pan si Obas di kamari nanyakeun. Nya wayahna nya bosnya. Nya kumaha tuh ieu tadi geus deal. Teu wayahna pan itu Mang kilancek. Nur mah Wayahna bosnya. kumaha jualan teh teu balik pisan ah. Hampura bos. Balik ah. Hampuranya. Saha eta teh? Bos Nova anu di Purwakarta. Tah ieu atuh balong nama Cil. Geuskeun ku urang we atuh mang beli. Kumaha hargana wani teu? Sok wani lah 5 juta mah. 5 juta kan Cil, pan ku aing 10 Nah, sia juta teh pan bieu ge 10 juta geus para rugo. Da urang duit tangan 5 kumaha tuh? Bener kan Cil sia teh ulah gawe-gawe aing ket. Ngan 5 juta wani na ge. Anas ku aing dibolaikeun ka bos Nova tuh. Udah lain nawar kunyuk aritina 20 kana 5 mah. Sok we teh mah 5 juta. Abdi beli mah. Abdi beli mah. 5 juta, 5 juta. 20. Wah, ngan aya 5 juta. Nur, lan, aya kana hayam tadi anggeuskeun aku mah ieu. Pan hayamna geus teu aya bos, be aku cekak. Lu, karuhaning. Atuh pake naon ieu atuh enak? Ah, eta mah kalage pake suluh meureun geus kitu geus baruruk kaina oge. Bebar atuh, Nur. Da gitu da teu aya hayamna Pak Dedi. Kaina geus baruruk Pak Dedi. Di suluh wae lah ya, palingnya pake suluh hungkul ieu mah. Nang Cil. Burik. Kumaha eta duit nu 100 teh kumaha? Ada datang nanyakeun duit naon? Duit nu 100 kumaha? Oh, itu pura-pura bola. Duit naon? Duit 100 naon? Pan urang mah teu boga hutang ka anjeun mah Cil. Sia deui burik naon deui nanyakeun duit deui segala rupa. Nur, lah kitu boga hutang ka si Acil. Era ke Mang Nur we. Aslina abi mah teu gaduh sambetan ka si Acil teu. Nah maksudna teu eta. Teu aslina abi mah Pak Dedi. Ai barina anu 50.000 eta kumaha Nur? Dari nu 100 kumaha eta Mang Nur? Buru ya, burit. Duit naon 100 si burik 50. Naon pan aing teu boga hutang ka maneh kan Cil? Burik aing teu boga hutang ka maneh pan. Ulah nguruskeun hutang-hutang aing menanyakeun duit 100 kumaha? Heeh, 50 kumaha eta heug? Duit 100 naon kan Cil? Burik. Lah nyawa aing mah kalage pusing naon aing pan hutang ka maneh teu boga kan Cil? Burik. Yeuh Mang Nur, Pak Dedi. Tah duit 100 mah nu kieu nu beureum. Tah. Tah yo, Mak Nur pada di. 50. Tah nu kieu 50 tah. Urang nanyakeun teh ieu. Duit 100 kumaha? Oh, lingkalang ka ieu mah hutang we hutang. 100 teh tah. Miriwo kana hutang aja. Apa di sekolah sugan. Aci, goblok sia budak leutik. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Lebug. Tuh ang loba laukna nama gampang lah. Menang tereh ieu mah saember mah. Lah atuh geus salah buatan yang gaji. Ayo aing sekuat ya. Upan nama watawan. Nah kumaha hari aang pan urang mah mawa jejer upan ku aang nah kumaha. Nah kumaha sia wawan. Hah, aing ngacacing we tuh heula sakedeung. Anjing.
Yang lancek aing sugan aing di bawah parab. Oke. Aduh. Teh sia. Ah, ongkot udah ngalangan wae aing apa mah keur emosi. Lang layangan aing capek-capek geus menang moro gara diciria. Kusiksa beunang ge. Halang-halangan aing keur emosi geus sampura lah eta mah. Hampura-hampura cungur sia goblok teh sia teh babal. Hei anak kecil, kamu lagi ngapain anak kecil? Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Ingat, sebelum kita sebecanda ini, kita adalah serius yang dibecandakan. Oh. Merepes tuh. Merabai. Meruput. Meruput cenah saudara-saudara guys. Nang acil mas meruput wae euy. Tekop nu nempo nu ngabasana nih. Geus menjana cumolok cenah guys. Guys, reporter radio bener sih ya. Reporter TPRI. Ayo we ngaliput sibuk. Karena emang acil anu ngebeseno cenah acil. Itu sekarang lagi di balong guys. Aku lagi nge-review guys. Nge-review apa? Nge-review pemodolan guys. Ini pemodolannya enakan guys. Cuman ini awinya agak rada power tigurawat guys. Iya. Sebentar lagi urung guys. Kita akan nge-review. Review apa? Pemodolan guys. Nggak bedakeun tina sora. Aya anu kudu ngegel eta. Ayo oplok. Gitu. Eta centongnya can aya. Ampun bos. Ini bersama Doyok Abret guys. Ini guys, pokoknya mah acara makan guys. Saya Kang Lutfi. Pinjaki. Ganda yang ulah disebutkan Mang Akupnya wayahna. Tah, yo bos Nova nih dari Purwakarta ini guys. Bos Purwakarta mana? Yang punya ciak-ciak jantan. Iya, ini Bos yang Nova, punya guys, Bos ya. Nova ini yang punya ciak-ciak jantan guys. Well pokoknya. Pokoknya well ya. Simpulna mah komplit aya koki oge aya. Aya dong. Nih, Abah Jack. Produser aya mah aya. Produser Tekung Silila itu Bos Nova di Purwakarta. Iya. Anu Iya. boga ciak-ciak hayam ya, hayam pejantan. Ini bajunya ya bos ya? Ini bajunya ya? Ini bajunya. Oh, benar. Jadi buat kalian yang butuh hayam pejantan, tah ka Bos Nova aja ya. Selain barang murah, berkualitas juga pokoknya mah. Well, kono ya, Pak? Bener. Well. Kurang ala anu enak tangkal. Well. Sok. Nah, ini dia Bos Opa. Udap satu. Sareng naon Bos Nova? Tuangna. Yo. Cumi, ada, jengkol aya, jengkol ada. Puteuy. pada aya, putih aya. Oh. Komplit. Aya. Menu utama di ditu mah. Menu utama. Menu utama sambal sama itu goreng nila ya Bos ya? Oh, bener. Acil. Si Acil apa? Acil. Kade si Acil pingsan. Mang Acil bau naon Mang Acil? Kopling. Heeh. Beri guys. Buku pling cenah guys. Nasi ngeloba. Oke gampang. Sekarang mamar buru. Sok. Utamakan makan. Beteng eusian sing wareg ayeuna mah. Bener. Usaha beteng eusian. Keun masalah hasil mah kumaha engke aya nu ngatur Hadirin milikna. yang berbahagia, kita tamu sambut. Naon mangkas ya? Deh ngatulah kasih bos. Naon tuh? Stephen. Iya sate. Pan sama Kosim. Oh, eta. Iya ya. Oh, mangkas ja itu. Tah well cenah tah. Makan itu gaya kene lain sih. Ada ini juga ada. Kebenaran. Mana ini dia Nur? Kenapa, Bang? Kita tolong euy. Urang teh butuh duit minjem 100.000 weh. Yo. Tah kado 50 napa? Ada dari mana? 50 kan urang butuh nage 100 Nur. Kumaha tuh, Bah? Urang teu boga deui bukan lagi 50 na, Bah. Lieur ah. Ngop deh. Ya, mikir atuh aing butuh 100.000. Kumaha dibandingin jam 50? Aya aing kelobokan ti mana 50 deui na. Ya, ke babaturan teh aku bere
balik. Aing butuh 100, dibayar 50. Mikir. Gimana aing nabokana? Emang paling